Waduh, aing salah ngomong deh. Di mana Mang Sapri? Eta tah deket sawahna Mang Kasong. Duh, alhamdulillah gaji aing geus turun. Assalamualaikum. Nyawa mampet di mana menurut? Aduh, dia tuh lah dah. Wah, aya telepon ya ti Mang Toha. Oke wa, orang ketemuan di sawah we. Tong poho mau apa culnya? Oke siap wa. In the sunshine, we shine together. Told you I'll be here forever. Woi wa, Hei. Ada, Pak. Dulu. Di mana wa sawahna wa? tuh bariku tuh sawahna tuh. Hei orang kali tuh. Ayo. Di mana wa sawah Mang Sapri teh? Tah, iya tah sawahna tah, hareupeun bobolor. Oh iya sawahna lega oge nya. Heeh mah nama sawahna ge lega, kebonna ge lega. Hayong geus ah urang gawean eta mah. Geus beurang bisi panas manten ieu teh. Ayo wa orang gawean. Ayo wa. Ternyata aing waduhan dah. Baing teu boga duit dah. Ngarokok, yang jalan-jalan. Tam jadah eta jelema. Dul. Tira sia na eta. Kos jurig aing mah nongol tiba-tiba. Ah, di mana aya jurig burang-burang ieu? Aya sia jurigna, bubu. Padu wae sia mah ngomong teh. Orang aing tak tadi di dinya, nangtung nempokeun sia ngomong kos nu gelo. Oh, berarti geus lila meureun sia. Lumayan. Mangsa aya masalah naon gitu? Sampai kos kitu tadi bengong kos cuma nu gelo, guguru tuh sorangan ih. Sia bener hang masalah aing. Heeh beneran. Sok we carita sugan we aing bisa ngabantu. Tadi atuh ceuli sia ka aing bajaan ya. Oh gitu. Tadi aing cikene papanggih jeung si Kiki. Jeung keur dinner jeung kabogohna. Di mana? Nah itu di alun-alun Jongol. Wah aing ditanya mehna rek meuli seblak ceker. Jeung odading cenah. Wah, ngece si Kiki. Ngomong ka aing teu boga duit cenah. Bener ieu mah ieu. Rek ka mana sia? Juk dina ieu. Teh ka imahna aing euy. Sia ulah gagabah. Ayeuna mah mehna pasti can balik. Yo, ayeuna mah kieu ye. Aing boga rencana ayeuna mah ye supaya si Kiki bisa mayar hutang ka sia. Jeung deui supaya sian teu diwadulan wae ku si Kiki. Bener oge sia. Terus ayeuna rencanana seperti apa bagaimana kumaha ye? Dia cilisa dia. Ih, bocong ge. Najis deh. Kajian teh atuh nah ah, nu penting mah teu budak ge buru ah. Batu dia orang bejan dia tulisnya. Buru. Oke.
cerdas oke rencana sia. Atau ayo emang isu ah. Orang berangkat, orang yuk, orang bikin rencana. Ayo, yuk kita berangkat. Gaskeun. Kuy kuy. Wak. Naon? Geus heula yuk ah. Capek euy, istirahat heula yuk. Nah, ini kurang capek, Pak. Ah, turun di heula we. Geus atuh. Ayo wah orang ngopi heula, orang mawa kopina ya. Tah, bener, cocok. Bah, mantep Wak, kopi teh. Lain mawa dua atuh, malah mawa hiji ningan. Atuh sia lain mawa. Heeh, Wak. Poho urang. Ayo nama mendingan ge orang join we. Tah, Wak. Urang boga ide. Ikan gelas hiji di kosong. Urang isian cai balong we. Jaker pamantes doang. Tah bener kusia garah eusian. Siap, Wak. Ah, jadi. Tah, Wak, kieu. Kan jadi pantes katempona kan? Dua kopina, saring hiji. Tah heueuh kieu pantes. Sanajan eueuh udud oge. Waduh, ngeunahnya siang malah ngararopi. Mang Sapri. Mang Sapri sia digararawe teh kitu Ih henteu Mang euy. Urang teh leuseuh hayang istirahat heula. Heueuh Mang. Atuh pan ieu teh lain jamna istirahat kasep. Coba atuh aing ngangsan kopi yeuh. Astagfirullahaladzim. Mampus eta Mang Kohar, tak mampus eta kabura. Akan terbok. Kopi naon sia ieu? Cai balongnya rek ngajebak aing. Pan eta mah emang cai balong. Nah naonan atuh cai balong dikana gelaskeun. Jadi we ka inum ku aing. Ah, kita kusaha. Henteu tatanya heula. Main seruput wae. Pan aing mah teu nyaho. Ari Sugante lain cai balong. Heeh. Makana tatanya heula. Geus Mang, tong adat-adatan wae. Kirang bara mah ka dieu mawa beuleum-beuleum sampe atuh sia teh Mang. Nyawa tuh Mang. Kadi teh mawa odading Mang Oleh atuh. Lapar ya, beteng ya, peri. Mangkat gih sia ka Bandung hayang odading Mang Oleh mah. Geus ulah loba kahayang, eta mah gara-gara we deui. Can waktuna istirahat ieu teh. Nya atuh Mang. Ayo wa orang teruskeun deui maculna. Heuh atuh hayu ah. Ayo. Kolot-kolot teu barale digawe teh. Mang, urang rek balik heula, teh di balanernya di garawe teh. Nya muhun Mang. Pak, Mang Saprina geus mangkat. Ayo ah, urang terus deui ngopina. Ayo atuh. Yah. Aing ngaras sorangan euy. Boro-boro sia aing ge era sabenerna mah. Makana Wak. Aduh wae sia ngomong. Aing mah gawe di sawah Mang Sapri. Najis aring ngabangus penyerian hati. Nyawa atuh nyawa. Ujung geus goreng teh mah tanpa goreng. Aisyah dia atuh biasakeun ari bertamu teh biasakeun ucap salam. Obrolan tai. Astagfirullahaladzim, aing poho. Kan batur mah gawena make otak, pakai strategi. Dan Kebalik.